Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng patepang dangu kepada wargi sadayana, wilujeng patepang deui sareng sim kuring aljunta tea. Dina dangat ieu sim kuring baris ngadadarkeun hiji carita dongeng anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga bagean anu ka-2. Setecan dikawitan sakuma biasa sim kuring sejangemutan kasadayana para wargi diantos rojonganana ka ieu channel ku cara subscribe, like, share, and comment. Hatur nuhun. Dina episode anu ti payun sim kuring parantos mendarekeun carita ayakna hiji wanoja anu sok nembongan di tengah talaga bari niup suling. Teras hiji sepuh anu cicing di hiji imah pernahna dihandapkeun eta talaga dibarengan ku hiji pemuda anu gagah. Tah saha cenah eta pemuda teh ngaranna jeung saha cenah hiji sepuh eta teh oge saha anu sabenerna wanoja anu sok nembongan di tengah talaga teh. Mangga ayeuna urang lajengkeun deui ieu lalakon carita dongeng dina episode bagian anu kadua mugi kasamper dina ieu episode. Sumangga kasadayana wilujeng nongton sareng wilujeng ngadangukeun. Kecarioskeun dina hiji wengi pernahna ditajuk sakitar bada isyaan. Ieu hiji perawakan kolot teh keur anteng gundam catur jeung hiji pamuda anu jadi muridna. Dina sabadana rengse salat isya anu terus ditutup ku pirang-pirang warnaning ibadah anu sejena sabangsaning zikir, wirid, ngadaras Al-Qur'an, muka kitab sareng sajabina. Ari ieu anu parawakan kolot teh tos kasohor di eta kampung teh nyaeta hiji sepuh anu linuhu anu jadi tempat pikeun pangumahaan jeung pamuntangan sakabeh masyarakat kampung Nanggeuy Rasa. Di mana aya permasalahan atawa aya hiji kasulitan dina satiap nyangharepan perkara anu bangga. Ari jenenganana ieu perawakan kolot teh tos teu bireuk deui pada apal ku sadayana ahli kampung eta teh nyaeta jenengana Ama Eyang Mirsa. Ari Ama Eyang Mirsa teh nya kagungan murid anu mana sakaligus putuna ku anjeun anu wastana Sambara. Keun ayeuna urang lajengkeun deui kana carita di mana eta anu duaan teh keur garundam catur maranehna ragot ngarobrol bari nungguan pitunuheun. Oh, ieu Ama Eyang Mirsa teh cumarita. Jalu ieu regekeun ku hideung. Muhun kumaha Ama? Kitu jawab Sambara ngajawabna teh sambari pinuh ku ajri jeung tawado kanu jadi eyangna sakaligus guruna. Tuluy pok ieu Ama Eyang Mirsa teh neruskeun deui caritana.
hidup teh geus puluhan tahun cicing jeung aman teu karasa ayeuna hidup teh geus maju ka dewasa geus cunuk waktu pikeun turun gunung neangan pangalaman geus cukup ilmu panemu jampe pamake ama geus diturunkeun ka hidup cing inget sok sanajan luhur ku ilmu jembar ku panalar sugih ku pangarti ari atah pangalaman mah tetep teu aya guna jeung mangfaatna kitu pokna ieu ama eyang mirsa teh bari ngarahu ngarenghap napas panjang jigah anu berat ngajurungkeun ieu ka sambara sabab dina atina tetep aya kamelang ka sambara kulantaran sambara teh dihenteu-henteu oge masih atah pangalaman estuning salila dina hirupna teh ngotok ngowok jeung dirina salila puluhan tahun teu apal kumaha-kumahana kaayaan dunia luar ari sambara dikitukeun kudu jadi eyangna teh sekaligus guruna teh tiba ngahulang miraga meneng bingung pikeun pijawabeuna santosna ieu duanana cing harulang sawatara waktu tuluy pok weh sambara teh nembalan hapunten ama sate acana abdi teh sanes bade baha kana pangjurung ti ama mung ieu mah sejatna da widi we ti ama abdi nyuhunkeun heula waktos pikeun ngemut margina abdi teh romaos masih keneh acan siap kangge turun gunung abdi hoyong ngabaktikeun heula diri di dieu masih seueur keneh ilmu nu abdi kedah ditimba ti ama sarta abdi masih keneh peryogi piwuruk sareng nasehat ti ama mugi we ama tiasa ngamapung kitu tembalna ieu sambara teh bari pinuh ku kasedih jeung kabingung sabab inggis sieun keukeuh dijurungkeun pikeun turun gunung kudu jadi eyangna ngadenge ieu jawaban di sambara saperti kitu teh ieu eyang mirsa tiba ngahuleng teu laemek teu nyarek tuluy duanana cing harulang anu padahal mah dina atina masing-masing gara lecok nyarita dina hatena sewang-sewangan sabot duanana ieu keur aranteng cing harulang bari dibarung ku kabingung dina pikirna masing-masing keur kitu jol kadenge aya sora ti buruan imah palak borosot jiga sora pager anu ditubruk tuluy dituturkeun ku sora cing gedeblugna anu sakitu tarikna naon eta jaluk jiga aya anu nubruk pager kitu ieu pokna ama eyang mirsa sigah anu kaget kacida terus gitu pok ieu sambara nuhun sapertos nama ama cobi atuh urang pilari ka payun terus gitu tuluy duanana cengket tina pangdiukan tuturubun turun ti tajug anu maksud rek nyamperkeun kana eta sora anu datangna ti hareupeun imah barang gok kaburuan imah
tetela gening waktosna rupina sakitu heula carita dongeng kanggo denget ayeuna anu ngabantun judul Wanoja di Tengah Talaga hadiah nanu kadua. Naon cenah anu ieu nubruk pager teh anu sorana sakitu tarikna. Nah jalema apa sato? Ke urang lajengkeun deui dina episode anu salajengna. Simkuring Aljunta teh seja undur diri ti payunan para wargi sadayana. Hapunten tina sagara pikakirangan sinareng kalapatan boh bilih kirang merenah tumaninah dina ngadadarkeun ieu lalakon carita Dada Agung cukup lumur dina jembar hampurana anu diteda wilujeng patebang deui ke dina episode anu salajengna. Wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.